Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki Kampak nek carita naon Ki Kampak keur jalan-jalan ka ditu ka sagala herang ya. Lewat Cikole tak Ki Kampak teh eureun di Cikole teh niiskeun motor bari ngopi. Amprok didinya jeung gerombolan naon anak muda anu kumaha nu sing alabring kos zaman Ki Kampak keur ngora baheula nya tah diuk didinya ngalobrol jeung pemuda didinya teh eta mah hirupna teh geus acak kadut geuningan acak kadut ampun ieu dihejoan ieu pinuh ku anting ieu kongkorong ampun ceuk aki teh. Ieu mah geuninganan teu beda di barat, teu beda Amerika, pinuh ku tato ka dieu teh. Pos preman we nya. Tapi Ki Kampak menyikapina positif. Ngobrol jeung Ki Kampak dungdeng lila. Apa teu ka dieu apal Ki? Tah ngobrol panjang-panjang, Ki Kampak didinya nyarita. Jang, naon? Yeuh apa teu kahareupna henteu. Pemuda, pemimpin buat dirinya. Ya, yang rumah tangga, pemimpin buat keluarganya. Tah ujang mah milih anu mana? Pemuda, mimpin untuk dirinya. Ejeng sorangan, pingpinen diri sorangan, ulah sampai hirup salah kaprah. Ieu pinuh ku tato ku anting. Tato sabuhung ka dieu, ieu ka dieu. Widih, entong-entong uwing jang. Entong-entong aki jang ningali ujang keung sigana lamun ini ningali ujang anu keur gering larasaan langsung sakarat geuninganan nya moal teu nyangkana ieu naon mun aya ujang liwat malaikat apa naon mun kot ieu hejo ieu ditenok ieu ka dieu tato sakieu hih kot serem jeung Ki Kampak teh cuman bager ai budakna mah ngobrol jeung Ki Kampak ke didinya ngan gitulah alaraneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.